aman lah batur ieu keun sia biala laukna sia ku aing mah Karmin bari ngatayep ngadeuketan balong tapi memeh tepi mencorong heula ka saung rangon bisi aya keneh jalma sanggeus tetela yen simpe si Karmin nyempod dina rungkun cau masang eupan dina useupna tuluy dialungkeun ka balong jantungna mah ratu hate deg-degan nud seot kriwil lauk mas sagede tampah ngakulawing dina useup si Karmin bungaheun sakirat lauk ditewak dilaan tina useup terus diabuskeun kana korang hiji tah pokna terus ngalungkeun deui useup ka balong